Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamal. Saya akan mempresentasikan materi carita pantun. Keterangan carita pantun nyaeta carita rekanan anu ukurana panjang gelar dina lisan sarta agandung hal-hal nu mere kesan pamohalan. Kadua, carita pantun mangrupa carita nu ditepikeun ku juru pantun dina ruatan ritual nu disebut mantun. Katilu, carita pantun kaasup kana sastra lisan turun tumurun jeung sumberna tatalepa ku cara lisan. Kaopat, pantun kaasup sastra sampaka dina sastra Sunda. Wangun carita pantun. Nilik kana wanguna carita pantun teh mangrupa wangun ngeran puisi. Di jerona diwangun ku sabaraha bagian nyaeta kahiji, raja biasana ditembangkeun ku juru pantun sameme mangkana carita. Eusina mangrupa sanduk-sanduk lantaran rek ngamimintian mantun. Nilik kana eusina raja lain mangrupa bagian tina carita. Sanajan kitu mangrupa bagian penting dina pantun. Raja mangrupa salah sahiji ciri utama anu ngabedakeun carita pantun jeung seni sastra nu sajena. Contoh raja Pulkus mendung kamanggung, kamanggung nedah papayung, kadewata nedah suka, kapohaci neda suci, kuring rek diajar ngindung. Nya ngindung carita pantun, ngahundang carita wayang, nyelokakeun nyukruk laku nu rahayu, mapai lampah nu baheula, lulurung tuju ngabandung, kadalapan keur disorangan. Kadua, narasi bagian narasi atawa nyaritakeun ditepikeun dina mangsa juru pantun nyambungkeun hiji kajadian jeung kajadian sastrusna. Bagian narasi henteu ditembangkeun tapi digalantungkeun. Contoh kacarita dua patih kekemaran, patih Purawesi, patih Puraganding, sejeuna kapangsamoan bawa hayam sahiji patepung di alun-alun jeung ciung wanara. Katilu, deskripsi nyaeta bagian anu ngagambarkeun tingkah paripola hiji tokoh dina kajadian seperti Putru Dangdan, Satria ngampung, Kilengser lumpat. Bagian deskripsi oge dipake pikeun ngagambarkeun parangsa hate jeung kaayaan. Bagian deskripsi sok dihalengkeun ku juru pantun anu matak sok disebut oge papantunan kaasup bagian anu pikareuseupkeun. Contoh deskripsi ngagambarkeun putri anu keur tapa, anu geulis nangganingrum, tapana barina nepa, momplong sorana gendogan, tunjangan bungbulang peucang, hapitna jati diukir, barerana langka nunggal, suri awi tali nunggal, taropang tamiang sono, tali caor digenggean. Kaopat, dialog nyaeta pangenaman di antara para palakuna. Sakumaha umumna dialog teh diantarana pikeun ngagambarkeun watek atawa karakter palaku, alancarkeun jalana carita, eujeng nepikeun gagasan-gagasan. Kalima, monolog nyaeta sorangan atawa nyarita dina jero hate. Bagian monolog tara dihalengkeun tapi angger dipirik ku kacapi. Kagenep raja pamunah, panutup nyaeta panutup dina mantun. Contoh
Pun sampu hayang Prabu Wastu panghampura nu diseja. Boh bisi langkuhnya saur. Boh bisi bahenya carek. Kami ngandarma mitutur lalakonankeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Arifan Guntara ingin melanjutkan presentasi Jamal. Pola cerita pantun. Cerita pantun umumna ngalakonkeun lalampahan raja atawa satria teu Prabu Siliwangi atawa raja Pajajaran anu keur ngalegaan nagara nyieun nagara anyar atawa neangan pi pamajikanna. Disebut oge mitologi Pajajaran. Pola jalan cerita pantun umumna 1. Satria ngalang-langa. 2. Kajadian nu karandapan. 3. Satria Pajajaran unggul peran. 4. Ngahadeup ka putri. 5. Ngadeg raja. Galur cerita pantun. Nilai kana galur caritana bisa dipasing-pasing jadi 2 golongan, nyaeta galur lenjeran jeung galur simpai. Galur lenjeran mah dina pungkasan caritana anu ngalakon teu kacatur balik deui ka nagara asalna. Lamun galur simpai mah palaku utama bisa balik deui ka nagara asalna jiga cing wanara, lutung kasarung jeung sajabana. Contoh carita pantun lutung kasarung. Unsur kabahasaan carita pantun lutung kasarung. 1. Raja Pamuka. Bu kukus menung ka manggung nada papayung, kadewatan nada suka, kapohaci nada suci. Kuring rek diajar ngindung, nyangindung carita pantun, ngahudang carita wayang, nyilokakeun nyucruk laku nu rahayu, mapai lampah nu baheula. 2. Narasi. Caritakeun di kahyangan, guru mindah putra Sunda Ambu ngimpi patepung jeung putri geulis. Rupana sasemu jeung Sunan Ambu. Jorojoy timbul rasa cintana ka eta putri. Kadudut kaluka petang asmara waktu riungan di paseban kahyangan. Guru minda maling netep ieu anu sasemu jeung putri dina impianna. 3. Deskripsi. Putaran nu cikal Purbararang kacida ambekna pedah teu kapilih jadi ratu boga rasa kalindih ku Pubasari. Pubasari dicarekan beak beresi tuluy diboborehan ku kalenahun. 4. Dialog. Ker kitu lutung teh ngomong, wah aki payumpit motong nyumpit da kula mah moal kabur ieu arek nurut kana sangkaya haki. Aki menyumpit kaget kabina-bina ngadenge lutung bisa ngomong. Monolog. 5. Monolog. Boa-boa ieu putri dina impian teh keur dipigit tampakeun gerentes luntung. 6. Raja Panutup. Pun sapun ka Maha Agung ka Gusti nu welas asih, Gusti pamuntangan berang, Gusti pamuntangan peuting. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.